Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Aceng antuk nama kapaksa ngalaman ditahan di kantor pihak nu berwajib. Aceng kudu nungguan sababaraha minggu pikeun nangtukeun waktu sidang ngeunaan keputusan pengadilan. Sajeroning ditahan Aceng teu kendat ngadua ka Nu Maha Kawasa sangkan jalma nu mitenah ka manehna teh gancang disadarkeun tina laku lampahna anu salah. Terus wae eta jalma ngabebaskeun dirina tina sagala tuduhan. Sahatunya jalma nu geus mitnah ka manehna pajar manehna geus mateni mandor bangunan teh. Kitu cek kerentos hate Aceng. Beja ngeunaan Aceng anu ditahan di kantor pihak nu berwajib tetela geus nepi ka oge ka lembur Cinangka lembur Aceng. Sakurna urang lembur anu geus ngadenge kana eta beja lolobana mah geuning ngarasa teu percaya kana beja ngeunaan naon rupa anu geus dilakukeun ku Aceng. Sabab cenah asa pamuhalan pisan lamun Aceng salila ieu alih ibadah bat kudu mateni jalma. Tapi rasa atau percayaan sakurna urang lembur teh lila-lila mah robah oge pamadeganana nu antukna maranehna jadi ngabogaan keyakinan yen nya meureun Aceng teh geus kakeunaan ku Allah gingsir nu ngabalukarkeun Aceng mateni mandor bangunan. Kumaha deui cenah hal eta dikuatkeun ku ayana saksi ngaberatkeun ka Aceng katambah deui basa Udin balik ka lembur. Udin ngabenerkeun kana naon rupa anu geus dilakukeun ku Aceng. Malah Udin susumpahan yen si Ojo anu jadi saksi kana eta Rajapati nempo pisan kajadianana bangsa Aceng keur newakeun peso balatina kana beuteung mandor. Anu jadi pasoalan di mana ayeuna eta peso balati anu jadi barang bukti Rajapati teh. Cenah mah lebeng teu kapanggih ku pihak nu berwajib. Malah nepi ka ayeuna eta balati teh masih demit jeung nu matak jadi helok si Olco selaku saksi Rajapati nah bat teu katempo juntrunganana malah cenah geus aya kana 2 poena teu milu digawe. Kacaturkeun harita teh nenah nu jadi pamajikan Aceng unggal waktu pagaweanana teh ngan ulang jantul sakapeung ceurik kabangingik bangun anu kanyerian. Nenah tarapisan kaluar ti imah basana teh era ku tetangga ngabogaan salaki nu geus mateni jalma. Nenah asa tengteinganan nenah asa ditengteingan ku nu jadi salaki. Batur mah panganten anyar teh loba ka bunga bulan madu ke tempat nu marna. Ieu mah kalah ka ngirekem di pangberokan nu matak celakit kana hati. Nenah kudu mayaran hutang Aceng nu cenah boga hutang ka juragan kanta nu teu saeutik jumlahna. Mang Unus jeung Bi Ika selaku indung Bapak Aceng kalah kah dibawa pindah ka kota ku Darta lanceuk Aceng. Sedang Mang Tanu jeung Bi Kiah selaku kolot nenah kalakah Namru geus aya sababaraha poe. Kacaturkeun Udin warita can indit gawe deui manehna ngahaja nganjang ka imanena. Assalamualaikum araya kitu cek Udin bari ngetrokan panto imah nena. Teu kungsi lila kutrak panto aya nu muka
sing horeng geuning nena nu muka panto teh. Hai Kang Udin geuning mangga kalabat Kang. Cek nena nitah Udin asup ka jero imah. Oh nyi cager nyi, tanya Udin. Kieu we geuning Kang Udin aya nu tiasa dibantos. Cek nena beri melong ka Udin. Taya teh aya periogi sakedek kanyai tembah Udin. Oh aya periogi naon Kang, tanya nena. Kieu nyi akang mah meuli teu nyangka pisan kurengkak bari pola si Aceng. Salila gawe di pabarengan jeung akang geuning kitu kalakuan si Aceng teh. Cek Udin bari kumasep. Kitu kumaha Kang Udin, tanya nena bangun kaget pisan. Enya si Aceng teh geuning sok ceceremet sahaok kadua gaplok jeung sok maksa minta duit ke batur, malah jeung mandor kurdi mah sok mineng pasea alatan goreng gawena tembal Udin bari papeta. Duh enya kalakuan Kang Aceng teh kitu, tanya nana bari garo-garo teu atuh. Nena katempo tuluy ngahulang. Udin ukur unggek Udin saterusna nyaritakeun oge ngeunaan Aceng nu sok pirajeunan reuya Nyi Randa tukang warung sangu nu aya di sabudeureun tempat gawe Aceng sabatur-batur. Barang jeung kitu nena mah jol baretek wae lumpat ka jero kamarna. Nena setengah mebetkeun maneh kana kasur terus ceurik bangun nu ditengteingan. Udin tempo kitu mah tuluy kakatayepan muru ka kamar nena.